warahmatullahi taala wabarakatuh. Gumubiar sinar sang surya di palihuetan nyumirat nyangan sajagat raya alam estuku endang caang padang narawan marengan kapinga dua insan anu seja hirup ngahiji ngejatuh rami mungkas mangkalaga janji pas ini baris ngajadi supaya bakal laksana kauntun tipu katambang real laksana kabalenyu Sugri Mitra Sadaya Lukasep parantos kasondong kairing ku Ibu Rama oge kula wargana sadaya ayo urang bagiakeun ku sadayana kalayan urang papag ku payung agung payung agung payung keagungan payung karahayuan payung kebagjaan saja mapak saja ngabagiakeun sumpingna calon raja anu sadinkan bismillahirrahmanirrahim payung ajeng anaki geura tampi ieu ranggeyan kembang malati tawis kaasih kaheman ti ibu kalih kula warga oge tawis ditampina paniatan albatkeun Bu mugia aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim salim ka ibu salim cakap ka bapak wong goyangkeun manglean kembang malaki paranggo sarengse tawis ditampina calon raja anu sadinten oge teu hilap mapag oge ngonggoyangkeun manglean kembang malati tawis padampian ka calon panganten pameget parantos rengse anu salajengna painten di dieu bade dilaksanakeun acara seren tampi mangga kanggo Bapak MC diaturanan kanggo acara seren tampi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Amma ba'du. Langkung ti payun sumaga urang sami-sami syukuran ka zatillahi rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dina sugri nikmat anu parantos dipasikeun ka urang sadayana. Kalayan mungku kakawasaana urang dina dagat ieu parantos dikaskeun jasa riung mungpulung sareng para sepuh hempak berbayaksa para kadang kula warga antawis keluarga sepuhna calon pengantin pameget Cici Amis sareng keluarga sepuhna calon pengantin istri di Cileweng ieu kayan di nararaga seren sumeren panganten satu acana dilajengkeun kanu akad nikah insyaallah papayuna Tilap sholawat wasalam urang sami-sami haturkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina ka para sahabatna tuka urang sadayana salku umatna anu sami-sami mitumut kana ajaran mantena duki ka akhir zaman amin ya rabbal alamin. Para bapak miwah ibu sadayana oke tukantun wargi-wargi sepuh-sepuh sadayana anu kusimkuring dipihormat di dia simkuring sakali di asmana panak acara juru atur acara sekali di ngurijengkeun ngurijeng sumping di rombongan sepuhna calon pengantin pangkat anu alhamdulillah parantos dugi di lokasi bumina Bapak Wardi.
Hadirin anu kusim dihormat, panginten sadayana tos kauninga di mana-mana tos janten tradisi rupina Bapak. Rehna satu asana keluarga ayakeun pelaksanaan akad nikah. Sok diayakeun heula seren sumeren. Kali sebatkeun seren tampi. Menuju alit pasim kuring kapungkur saurang teh acara seserahan. Nah, bekituna di dia asmana juru atur acara sejang ngadumikeun runtuyan acara anu insyaallah balis lumangsung dina ieu wangun pasamuan. Di antawisna acara munggaran bubuka anu kadua awasan kalam ilahi anu katilu lisan pangjajab disepuhna calon panganten pamaget anu kaopat lisan panampian disepuhna calon panganten istri anu kalima simbolis anu kagenep doa anu katujuh urkasan. Bapak Ibu miwah persepuh sadayana pina sakitu runtuyan acara mudah-mudahan acara ieu aya dinu kalancaran pan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Atuh supados sedang kelong kana waktu semoga acara urang kawitan anu nembe kusim kuring anu kahiji membuka nembe kasanggakeun urang lajengkeun anu kadua nyaeta awasan kalam ilahi ka petugas disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله سلام الله على طه
Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Bahasa serangan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapang sana sanami ka saudara tes tuang fotonya Bapak alhamdulillah biasa ngalantunkeun ayat Al-Qur'an. Mugi-mugi ya alhamdulillah dirajikeun kana sholawat ada padilahna khususna kamantana anu ngaoskeun umurna ka sadaya anu ngadakeun. Amin ya rabbal alamin. Bapak miwah ibu sadayana anu kesim kuring dihormat, mangga urang ngajengkeun acara anu katilu nyaeta lesan panggajap di sepurna calon panganten pameget. Ka sepurna calon panganten mangga sumanggakeun atapi wawakil. Hadratul kiram tasakur simkuring dina kasempatan ieu tiasa ngadeg dipayeuneun bapak-bapak kali wargi sadayana. Oge simkuring tadi mangkat di Ciamis, Ciamis teh kotana kabupaten, kecamatan anak Panawangan, ke desana Sagala Herang, dusunan nama Situ Gede. Mung teh kayak naroskeun di balik mana situna. Sanos di Pilarian gak ditu mal aya tinggal kenangan tos janten sawah sadayana. Alhamdulillah mangkat setengah opat tadi teh teh. Kalayan di perjalanan salamet teu aya halang harungan naon-naon. Tangtos lagi teh berkat doa urang sadayana. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina kasalametan sawapaosna di dunia dugi ka alam akhirat. Anu salajengna tasakur dia alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah simkuring dongkap ka dieu di ditu mah tadi teh moal ditampi da syukur anu ngiring di ditu nya ieu teh teu tiasa dihalangan gitu dumeh wargina wungkul teh sajabiti wargina teh aya rerencanganana oge aya tatanggina sadayana hoyong ngiring bingah gitu nya kabun anak anu insyaallah dina dinten ieu paenteun baris di akadan sadayana hoyong ngiring kumari kitu hapunten jeung anu kasuhun bilih ngarepotkeun oge ka aparatur pemerintah di dieu bilih raos teu kumaha teh dihargai gitu padahal di dia teh PPKM bener teh ketatna luar biasa tapi kunaon ya wargi ti ditu sararumping ka dieu seueur pisan gitu nya tah ieu teh larasan ieu
sanes teh menghargaimu tadi teh alasanana sadayana hoyong ngiring binga hoyong nyaksian kana walimahan oge hoyong ngintunan doa khusus kanggo kedua mempelai engke. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dugi syukuring ka dieu kalayan ngahaturkeun nuhun ka pengatur waktu syukuring dieu paringan waktu. Tujuan syukuring ka dieu nu kahiji syukuring teh saja ngahaturkeun silaturahmi. Dumeh dipiwarang ku Rasulnya. Silaturahmi teh cenah matak ngagampilkeun rezeki sareng dipanjangkeun yuswa. Mudah-mudahan bae berkat silaturahmi ieu janji Allah sareng Rasulna dibabarinkeun ka urang sadayana. Silaturahmi nu kadua saur sepuhna teh pangjajabkeun oge pangyerahkeun. Anu sawatara waktos kapengker panginten parantos pasti dijanji pasang subaya saur sepuh teh. Dina waktos ayeuna pisan panginten dinten ieu pisan anu dijanjikeun. Begituna simkuring salaku sepuhna oge pun anak calon mempelai sejak menepati janji dumeh parantos dijanjikeun. Naon margina ditepati margi saur Rasul upami urang teh menepati janji urang teh kalebet kana golongan jalmi munafik nya. Ayatul munafik salasun saur Rasulnya. Cirina jalmi munafik teh aya 3. Kahiji di mana-mana ngomong bohong saur Rasul teh nya. Anu nomor kadua na di mana janji sulaya, di mana katiluna di mana dipercaya hianat. Terus ka santri awewe naon ari sakinah cek santri awewe mah ai sakinah teh sare jeung aki-aki ge geunah cenah kitu bahasana teh. Ya mudah-mudahan gitu pun anak sareng tuang putra sing geunah dina nggone ngawangun rumah tangga. Tanu salajeng nama ieu teh bilih benten gitu nya, bilih benten sareng urang dieu ya saserahan teh cenah. Ieu teh pun anak teh estu indit ngali ginci gilumpang ngalongkewang teh jingjing teu bawa cek urang ditu mah. Teu ngabantu naon-naon kemarin gitu hapunten nu kasuhun saur teh sanes teu hoyong itu mung apa daya panginten kitu nya tangan tak sampai mung upami aya anu di tanggeuy anu di jingjing ku wargi-wargina eta mah panginten tawis ka deudeuh tawis ka nyaah teu janten sepuhna kanggo kasih neng di dieu mudah-mudahan ditampi kalayan sing aya manfaatna mangga nyangakeun oge sing janten sedekah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu salajeng nama panginten adalah teh seueur nu didugikeun pamaksadan masa kitu kituna nya. Insyaallah kahartos kusadayana. Panginten sakitu nu tiasa didugikeun kirang langkungna kasadayana da sihapunten anu kasuhun. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka panglesana Bapati Wawakil sepuhna calon panginten pamaget nembe alhamdulillah pasca kuping kurang sadayana maksud sareng tujuan anu sakitu jelas sareng gambaran. Bapak miwah Ibu sadayana sumaga acara urang lajengkeun kana acara kaopat nyaeta lisan panampian di sepuhna panganten isi mangga kawakilna disumangakeun. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nataba ilaihi wa harrama shifa wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam tajawwajun nisaa fa inna ya'tina bil mal. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukrining puji kali syukur hak Allah Rabbul Ghafur. Salawat belah kasalebatan mugi Allah taala mocorkeun ngucurkeun gecerkeun kamunten agungkeun mugi nuhung kakasih Rabbul alamin anu pangkasepran lahir jeung batinna yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
besar di dusun Situ Gede, Desa Sadala Herang, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Terus ya, Cipayun, Apunten anu kasuhun, sedek di dieu kawakilan pun lanjut kersana pamantri Wardi Supriyadi SPD warang pangnampikeun atuh kali teh eta hapunten dina panampian sinareng patempatanana sinareng anu sanesna pangarsa hapunten kasuhun kirang nyugumakeun. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, anu sakumaha parantau kasakseni kalawan kahartos urang sadayani kusadayana di kasepuhan pihak calon pengantin pameget kahiji tadi nyangakeun salam silaturahmi ditampi ya mudah-mudahan silaturahmi keluarga besar di Ciamis biasa langkung-langkung nyata berkembang tiasa langsung hartosna saya ngumpul buayana pertikaan ieu teras nambihan bebarayaan nambihan wargi. Oke, mudah-mudahan di antawis sadayana keluarga besar kalebetnya eta aparatur pemerintahan anak anti Ciamis di dieu mudah-mudahan sapat sadayana sami nyaeta anjurkeun silaturahmi memang eta pisan anu anjurkeun sareng diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ditampi anu kaduana panginten tadi nyebatkeun nyaeta nganakeun silatul wa'di silatul mali yang hakeunnya berjanji pasidina qaul bil ahdi innal ahda kana mas'ula gitu tepatilah janji ya, karena janji akan dipinta pertanggungjawabanna kapungkur dina narosan atos ngalaksanakeun atau ayeuna ngalaksanakeun janjina mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya, janji kesini diantawis keluarga besar diantawis dua insan sejoli aya dina hartosna lindungan Allah Subhanahu wa taala. Celewung ieu oge termasuk nyata hartosna niat ibadah anu selaras ikhlas karena Allah sumpingna ka dieu alhamdulillah minah marwata sudah kehadiranna ditampi pisan. Tah penginten hadirin wal hadiroh rahimakumullah secara kesimpulan nama simpuring asmana keluarga besar Pak Wardi SPD nampi calon panganten pameget calon pimpinantun kalebet nyaeta keluarga besar silaturahmina kalebet sasanakan jeung sajabana mudah-mudahan sakedap deui nyaeta urang sakseni urang doakeun di akadan sing salamet dunia akhirat bahasa ayeuna mah samawanya dina pertigaanana sakinah mawadah warahmah da panginten ai keluarga istri mah pangarsa Pak Kiai Ciamis ceperi pawa Sundana mah mung dulang pinande kanu hade gitu ya dulang jane kanu hade ya angkat salat neng salat gitu maling neng entong da teu hade eta mah insyaallah naon rupi anu nyaeta disebatkeun diikrorkeun atanapi niat suci meskipun teu diikrorkeun jisid ya hartosna pribadina pangarsa penganten mudah-mudahan anu sae nama insyaallah keluarga besar di dieu kalau buat ning oge anaknya insyaallah bakal dulang tinande kanu hade itu panginten anu tiasa kadugikeun intina nampi naon rupi anu nyaeta diserenkeun ku di keluarga wakil keluarga besar calon pengantin itu anu tiasa kadugikeun billahi taufiq wal hidayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu kusim kuring dihormat sumangga urang ngajengkeun kanu acara anu kalima nyata seren sumeren simbolis ka bahwa pihak calon sepuhna panganten pameget ka pihak sepuhna
acara doa mugi-mugi di acara sareng sumeureun dugi ka akhirna pamaksadan sadayana oge sebelum maksad oge di sepuhna calon panganten pamaget dina akad tigana aya dina kalancaran ka pangasana Bapak anu bade Pak Haji dihaturan linggih panginten bade adi di nyawa Pak pilih ieu mangga mugi-mugi ya kedua calon pengantin sing aya keluarga sakinah mawadah warahmah Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahbati rasulillah ajmain amin. Allahumma ta'alaina utuhal arifin bi hikmatika wa sur alaina wa nasina wa alimna ma jahilna. Allahumma astaudi'uka fahfadulana wa dudu inda hajatina. Allahumma nawir qulubana bi nuri hidayatika kama nawata a'udhu bi bi rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sadayana alhamdulillah wa syukurillah di acara Seren Sumeren di awal dugi ka rengse aya di kalancaran di dieu simkuring asmana panaca acara sejak mungkin dihapunten bahwa pilih aya kirang tata kirang tidak juga proyga aya hal anu kirang sapagodos sareng mamanahan utamina khususna di rombongan tamu sesepuh di Ciamis Pak hapunten anu kasuhun anu saageng-agengna bahwa dina patampian sareng sagarupina di dia simkuring tadi hilap badai numanggakeun Pak Wadi bilih aya payunan Bapak Ibu sadayana aya tuangeun ala kadarna di raosan wae sauna mung hapunten kaguang saya aya tok sanaos urang masih situasi anu kirang sampurna numutkeun sikon tapi alhamdulillah urang sifatna rencepan nyata Pak Hebel urang alhamdulillah aya di kelancaran disimkuring sakali atur kenuhun urang sami-sami ucap alhamdulillahirabbil alamin. Di acara urang tutup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأبصر للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersama juga ala Allah bihi min imsakin ma'rufin wa tasrihin bi ihsan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Maka kita Bapak Trisna nutup ka dia sok maca ieu sok maca. Ya Maman Hermansyah, saya nikahkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Yuliawati Wardiana Wardiani dengan Ya Maman Hermansyah, saya nikahkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Yuliawati Wardiani dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Yuliawati Wardiana binti Wardi Supriyadi dengan mas kawin tersebut dibayar kontan. Amin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma 'alif bainahuma Maman Hermansyah wa Yuliawati Wardiana wa kama alamta Adam wa Hawa wa kama alamta Yusuf wa Julaikha wa barik lahuma kama barakta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
simbol hukum kanggo di simbol kanyut kunang sareng ieu mohon simbol wur iya pada di ditu ngawurkeun nama cenah doa sareng pangampura tinu janten Rama nu geulis sareng nu kasep yuh kana pangkonan Rama masing-masing mangga urang pandungan kedal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa anu salami tolong mah dipehormatku abdi langkung dipayun abdi oge sejak ngahaturkeun nuhun kana sagala kasayan apa salami ieu apa anu parantos ngayuga abdi tenaga bedas apa jantan sudah alatan ngabelaan abdi apa dina dana ieu celik putih jatiling bersih celak hirang jatiling padang diluhur sausap rambut dihandap sausap dampang abdi nedap pangapunten anu saageng-agengna tina samudaya kalepatan rumaos apa rumaos salami abdi oge sering bahagia apa abdi sering ngajahetkeun manah apa rumaos apa rumaos mugia apa jembar mana kerusak ngahapunten kana segala rupi kalepatan abdi apa dina danget ieu abdi oge dadawidi nedak karidoan ti salira rehna dikawit dinten ayeuna abdi sejak ngambah alam sagara rumah tangga doakeun abdi apa doakeun abdi mugia sagala kasayan apa salami dikentos tulang-tulang ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Asep parantos tersemi ngajatuh kerami di ngawitan dinten ieu bade bibir layar tarik jangkar bade ngambah sagara kahirupan anu enggal di dieu pinten anu geulis sareng nu kasepnya kana pangkonan ingkang ibu masing-masing ibu usapan mastaka urang pandungan kedalna nu geulis sareng kasep dina mundut pidoa sareng pangampura tinu janten ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama anu ku abdi dipicinta langkung dipayun abdi sejak ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika dengahan karena kasayangan anu parantos dipaparinkeun ka abdi mama salami ieu mama anu parantos ngakandung abdi siang kalayan wengi mama tuleh sumujud ka Rabbul Izzati tumamprah ka Gusti Allah ma dina danget ieu abdi nedap pangapunten anu saageng-agengna dina samudaya kalepatan dina samudaya dosa berdosa rumaos salami ieu abdi sering baha ka mama abdi sering ngajahetkeun manah mama mugia mamah jembar mana kersa ngahapunten kana sagala rupi kalepatan abdi mama dina danget ieu abdi nedawidi nedak karidoan ti salira rehna dikawin dinten ayeuna abdi sejak ngambah alam segala rumah tangga doakeun abdi mama doakeun abdi mugia sagala rupi kasayan mama salami dikentos
langkung-langkung ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangkat tina pangkonan ibu masing-masing lajeng ngalih ka ibu anu enggal. Sami sumujud karena pangkonan ingkang ibu anu enggal, urang Bandungan pangwalarna dina janten ibu kano kanggo anu janten putra putri. Geus kasep anaki putra putri mama, salerasna kasedih mama dina danget ieu teh nyaeta lain ku sabab kapusingna indung kana jadi anak. Segala kesalahan nugas dipilampah ku hidup di mangsa ka tukang-tukang ku mama dihampura. Nanging anu ngalantarankeun mama sedih danget ieu teh nyaeta kaberat hate indung kana jadi anak. Asa kamari hidup ku mama dise ditimang-timang kiwari mangsa ngaliwat bari teka rasa geuning hidup geus kasep nu harita ku mama ditimbang-timbang ayeuna parantos dewasa parantos sawawa manjing milampah rumah tangga yukcuk galur sunah rasul mapai lacak papagon agama samemangna geus guratan takdir nu maha kawasa hidup pinanggih jeung jodoh hidup prakase beber layar terjangkar ku mamah didoakeun mugia hidup sing pinanggih jeung kabagjaan dunya katut akhirat. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cengkat tina pangkonan anu janten ibu salajeng dihampura pisan kasep geuli dihampura lahir tumekaning batin estuning Balumbang Timur caang bulan 14 Jalan Gede Satapuan tegeuneuh teu maleuh samalah meleh memeh pok hidup menta dihampura oge apa geus leuwih ti heula ngahampura kolot lawan pingaraneunana nu teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi anak kasep geulis kadeudeut dina jero dada apa pagaliwona dina janget ieu dua rasa antara bunga jeung sedih. Bungahna sakolotna nu teu ngarasa bunga nu jadi anak geus pinanggih jeung jodoh kalayan mudah-mudahan ieu jodoh teh jodoh anu pasti di rumah kawasa. Hari sedihna urang teh bakal papisah geulis moal bisa babarengan deui ocon banyol gogonjakan saperti bangsa-bangsaan geus kaliwat di dieu apa pasrah deui kasep pasrah nampi kana kodok jeung kodar nu maha kawasa demi keur kabagjaan diri hidup duaan apa ridho ditinggal ku salira brah geulis brah kasep geramia geura jugjugan geura harkat derajat kulawarga geura wujudkeun hiji rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan anaki satemena kanyaah apa ka hidup moal aya tungtungna geulis kasep lir gunung tanpa tutukan sagara tanpa tepi salawasna ngocor ngagolontor lir cilusu nu taya saatna geuletiknya aku letik geus gedenya aku gedena hidup geus rumah tangga
Ya apa jeung mama insya Allah baris tetapnya kasih gini. Bra anaki geura silih pika asih, silih pika nyaah, silih pika cinta, silih pihapekeun diri, sing sauyunan, sareundeg saiga, sabobot sapihanean, sabata saringpada. Mugia hidup sing pinanggih jeung kabagjaan, bagja di dunia, bagja di akhirat. Salamet di dunia, salamet di akhirat. Pepejeuh kaset geuli. Di dieu apa mere amanat dina sariring dumadi urang tetep urang kada emut kana nyiptakeun urang sadaya nyatana Allah Subhanahu wa taala. Urang teu daya teu upaya geulis kabeh. Mung sakadar makhluk margi sakitu rapetkeun saban wanci. Dahar hidup di pangsujudan utamana laksanakeun salat anu 5 waktu. Insyaallah hidup baris bisa ngawujudkeun hiji rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan. Mugia hidup duaan bisa ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Kalayan mudah-mudahan di paparinan rundayan anu saroleh kun soleh. Bra anaki, bra. Silokana kumaha neng? Neng endog teh silokana naon neng? Teteh Imas endog teh naon silokana? Ari endog teh nyaeta bibit. Bibit ya bobo. Bibit jantan mudah-mudahan neng sareng Asep dina bade ngarumah tangga sing dilungsurkeun rundayan anu saroleh tur soleha. Amin. Itu amin ya Allah. Kasep tong lepas endog mah gampil pupus upami kasentuh nya. Kabadung sakedik pupus cai teh silokana gambaran hate istri. Upami Asep tiasa nanggeuna tiasa ngogona insyaallah nu janten bojo baris bakti ka salira. Ya, janten sing tiasa ngogona. Siap sing tiasa ngogona ka anu janten bojonya kahoyongna kumaha gitu tah sing tiasa lir nanggeui endog beubereumna. Ayeuna bade ngabucatkeun ieu bibit kilunya mangga dibuka heula lancingan nanas maksud teh sapatuna Sep tah sabelah we hiji we engke wengi tari lancingan disinglitkeun sakedik Sep engke heula Sep singlitkeun disinglitkeun tikal neng rada mundur sakedik ya siap diangkat Sep bade dibucatkeun angkat kaluhur kahanap di kaluhur kahanap siap hiji angkat 2 3 aduh kayakna sadaya mah anu nanggelis ya sakedik aya tisu kalau bade ngawasuh sampean ieu teh silokana anu janten bojo keboleh ngabdinya bakti kanu janten caroge. Bismillah angkat ya bersihan dikucurkeun upami tos di kumah teras di lap masih kene silokana anu janten bojo kedah bakti kanu janten caroge tos dilap dianggo aya nama Sep biasa dianggo deui tah anggo deui nya tos ngadeg deui mayun ka ditu tah ayeuna ieu aya kendi nya kendi teh tina taneuh nya kendi teh kawitna tina taneuh urang sing emut urang oge diciptakeun tina taneuh janten baraya dulur sapraya cepeng
bade mana set eta neng bade luhurna neng cepeng luhurna ke wengi penak sareng Musa Agung gitu Lancingan kudu anak lereskeun heula lancingan mah nah cepeng kudu anak neng luhurna cenah sok cepeng neng cing patuh nah bade meupuskeun kau dikunya pupusna ke siap ieu mah silokana margi neng sareng Asep tos resmi janten suami istri kedah sasarengan tangga waler dina ngawujudkeun rumah tangga nya sangkan pinanggi sareng kebahagiaan gawe bareng nya silokana gawe bareng sami-sami tangga waler diangkat neng diputer digoyang terus angkat digoyang deh latihan siap 1 2 3 aduh atau mau dicatatkan ayo nulungnya aduh neng catat canak kita neng ayahnya mah no iya neng ayo neng acungkan kalau luhur acungkan kalau luhur nah gitu atas aduh mohon pamungkas aduh kapungkur ge sok dihuapan ku mamahnya aduh huap pamungkas bade dieutan kudu janten drama kapungkur apa oke sami geulis kasep sok ngawemenan pinuh kanyaah kadeung ada pepayun-payun ayeuna mah bade silih huapan ai tadi mah huap pamungkasnya ti ibu ayeuna mah bade silih huapan huap munggaran di anu janten caroge tinu janten istri ditampi kasep huap silih eutan aduh nikmatna huap munggaran di anu janten panutan ayeuna bade pabetok-betok bakakak cenanya oke siap di komandonya ieu bakakak bade di silih betotnya salah numpang ageungna bakal kenging Rizky anu agung cenanya siap 1 2 3 aduh rezekina geulis aya di caroge yeun da rezeki duaan nya bakakak nu ageung nama simpen deui kanggo tukang kacape nu alit nama cepeng kuduaan sareng antelkeun bapena rencangna aduh nya